Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal aja lah mundah terepok terapi jasa piring teh telesak sia tesangkeun tah sia sok aing balaya gitu moal menang nu geulis sia kan geus eta lamun sia menang nu geulis tah rapihan tah piring tah mun bisa mau ulah hiji-hiji acan aju caian uyup usia geulis yang mana maksud kolot pameureunna dan atuh teu kudu ngumbah deui bae gitu tapi bener eta asal anu rambetek bedaharna rambetek tilok menang nu geulis tilok sok cirikeun geura ge asal anu daharna rapi pamajikanna geulis mantap kita urang mulai ti kuari mun dahar nu rapi baheula mah rapi eta kolot eta budak ulah sok didiekeun di meja wah hutang ge wari lantaran teu ngajeding ka omongan kolot ngah hutang wah bae boga hutang di meja kolot bisa ada eta ya Allah sok duduk di meja budak tadi duduk-dudukeun meja gede hutang ge aju kolotna teu mireng ban antepkeun bajeng pangais-pangaisna di dinya watuh horenganan hutang ka hulu-hulu Masya Allah tak kolot baheula hebat eta ulah sok diuk dilinjar mantak diduduh maling ulah sok diuk di meja gede hutang ulah sok ngaremeh mantak pakir eta kolot Masya Allah baheula mah kolot asal urang ngaremeh bicarekan ngaremeh tah sia susah yang ke bisaan kolot urang embung pan susah teh jadi cokotan tah urut abah ge cokotan ku sia tungtung nama pan kolot urang ngaremeh ongko nitahan ulah ongko ka urang dibersihan aja lah mundah terepok terapi jasa piring teh telesak sia tesangkeun tah sia sok aing balaya gitu moal menang nu geulis sia ya ayyuhalladzina amanu hai jelema nu ariman ka Gusti Allah rek laraki rek awawe la yabluwannakumullah yakin Allah bakal nguji ka aranjeun kabeh syai'in ku kreditan tanaluhu anu bisa babari dicekel aidikum ku leungeun daratang sorangan kredit teh ka imah dek ngredit mobil datang dek ngredit motor datang diangsong-angsongkeun ka imah komo ai gincu mata madu geus das wari mah hukum nu galalde mah urang kudu lempang ka ditu tapi tetep bae babari ieu dilarang ku Gusti Allah lialam Allah ngara Allah nyahoeun maya qafuhu bil gaib ka jelema anu sieun ka Gusti Allah secara gaib sieun teh ka Gusti Allah Allah teh teu Allah teh teu kadeu ku urang tapi Allah innallaha ma'ana neuleukeun ka urang saha coba maya qafuhu bil gaib nu sieun ka Allah begitu datang angsongan kreditan ka urang inget ka Allah Allah neuleukeun riba ieu kajian kumaha ge henteu abdi mah moal ngredit moal abdi mah moal kadeuleu tegerna iman di jero dada tawaran deui ieu mah kredit tapi murah bungana teh 1% nanti 10% acan ieu malah ngan 2% doang ngan rada relay rada panjang nah ieu mah DP-na ge cukup 100 moal aing mah geus boga meuli cash bae moal aing mah kadeuleu tegerna Waalaikumsalam bagi Mbak belum ada motor ya di sini iya belum ada ini ya udah saya bawain deh mau pengen motor apa nggak punya uang gampang uang mah udah tiap bulan aja ya kecil anu oge nya 3 tahun dah udah ini mah ya udah bawain satu dah tuh iya teh kan geus leutik ya tah leutik iman di hate jelema eta leutik iman di dadana pagi Kiai pagi aduh Pak Kiai sibuk ya suka kemana aja ya kadang-kadang atuh undangan ya, muludan aja kalau nggak punya kendaraan sulit Kiai iya emang udah saya bawain aja di sini mau Avanza ada mau Kijang juga ada mau apa juga ada udah yang penting berapa itu udah gampang sama saya mah yang penting mah ada KTP sama itu aja surat keluarga udah gampang dah aduh itu ya udah bawain satu Kiai Blon kos gitu tah. Ieu mana nu teger Kiai coba kuar. Dimandak ngomongna puluh ya boleh ye. Ayo ngomongnya nager ieu mah cenah loba ieu santai nu ngaraji kuari mah jaeu. Atuh beungan sia diacak-acak ku sorangan.
bukan sia atuh teu make ilmu boro-boro batur rek ngaji sia ge teu make ilmu ieu mah cenah ja iya alhamdulillah nu batur ngaji 20 30 mah datang ka 70 aya ku ari waktu sia teh aja di tim sukses segala naik ka panggung segala naon ya emang kos kitu teu meunang atuh lain bagian sia emang ngariung kuduna lain ngadoa bari ceurik di luhureun panggung ngadoakeun kos karar itu ye suka teman teh jadi mamalah atuh teman sia ge lamun teu dibere duit mambung kan ngadoa oh sih kan itu banyakit dibawa ku nyana hayang dituturkeun ku santri moal bisa atuh ilmu Allah mah teu bisa pake lalagaan kajeng teuing urang muka pondok pesantren niat ibadah dek nungtun santri aing mah keuna nyahoeun ka Gusti Allah belah dieuna keuna bisaeun maca kitab kabelah dituna keuna nyahoeun ka Gusti Allah abah ibadahna mantep niatan di jero hatena modal kos kitu aju pre bae kiaina sabulan sakali ngajina dituturkeun bae ngaji mah kos kitu tapi lamun urang geus mengkol ti dinya mulai ngeridit hayu ti atut hayu ti WA hayu geus ti mana bae geus hayu ceramah hayangna hayang cawambon melulu moal dituturkeun. Kok bisa gitu Kiai? Lantaran pasantren mah ndek ngembangkeun ilmu Allah non teknis. Cek urang ketos non teknis nyaho aing teh nyaho eta. Di luar teknis pondok pasantren mah. Geus lamun pondok pasantren make teknis cara pondok pasantren modern dunia tama. Pasantren mah non teknis teu kudu make teknis pasantren mah lantaran dek nungtun jelema dibawa ka Allah asal dirina madep ka Allah bakal dituturkeun teu kudu make teknis udangkeun budak peuting tahajud berjamaahkeun tahajudna balik we boro-boro tahajud salat henteu non teknis pesantren ulah di pikiran teknis asal betah bae heula di pondok asal betah bae heulanan teu kudu ngaji geus pokona mah masak teu kudu ka masjid heulanan asal betah bae heulanan ge isinan sorangan aing mondok geus sabaraha bulan ieu dahar bae can ka masjid tegar ulah non teknis pesantren mah deuleu riwayat waliullah pesantren mah teu kudu dititahan ngaji jang ayo sing bener ngajar teu kudu cicing di pondok pesantren masak kayak beak duit bapana neng sebulan 2 bulan kakarak nyana ka masjid berjamaah Allah nongkrong ngajinya kita naon kita aing macan boga molo ka ngaji ya ku kiai asal betah bae cenah ti aya aturan ngaji teh aya aturan sing ade ulah salah lantaran pondok pesantren mah aya anu setahun bisa ngejar 10 tahun beda ilmu Allah mah dikejar sabulan bisa mengejar pelajaran 10 tahun gitulah ieu Allah lamun geus mere ilmu ka hiji santri masyaallah eta mah make teknis kitu modern tah mah mun mustak kita mudirun tah mah moborot pondok pesantren mah tiba heula ge. Sok kira tiba heula ge santri botakan kos du frustasi. Ka masjid. Ka beladi da geus embungnya sih. Embungnya sih bau. Masuk kos gitu kan. Mun babaturan eta tanya satu kumaha aing bae. Sapir ka Allah. Ka Allah mah teu kudu bisa sih. Jadi ke mall kalau paling jangan batur aing jeung sia sih gitu loknya seuh aga satu atuh bararu bentek oh masalah dahar teu puguh waktu emang santri puguh waktu henteu coba bapak-bapak ibu-ibu datang ke pesantren Cilok jam sabaraha bae aya bae nu masak jam sabaraha bae aya nu masak subuh aya nu masak jam 7 aya nu masak jam 8 aya nu masak jam 10 aya nu masak jam zohor kiai ka masjid nyana masak asar batur ngaji nyana masak peuting waya istirahat nyana memasak keneh bae
aja dicarekan ku kiai na dolah emang kos kitu pondok mah bebas di pondok aja salah cenyahoeun KBG ka rahasia pasar teh inget awas nu dek diturunkeun ilmu ulama wali-wali Allah ditarimana kudu nu bersih teu meunang aya paksa-paksaan kudu nu loyog nu rendah hati anu bener-bener endek nu mantak lamun teu betah ku teu betahna bae ge teu boga bagian teu budak ilmu kawalian teu betahna bae anak di pondok pesantren teu boga bagian ilmu kawalian ku betahna bae ge teu bisa ngaji wali eta budak mun bapa mah santrenkeun anak dihitung ku ari geus 10 tahun padahal teu bisa ngaji ulah dikukumahakeun geus jadi wali ye emang bae lain deui atuh lain deui pondok pesantren teh meunang aya aturan-aturan eta mah aturan-aturan ge sewaktu-waktu teu berjamaah saleter eta mah sakadar ngagiatkeun doang kiai teh teh salat subuh berjamaah saleter di jero hatena mah biasa-biasanya supaya budak giat doang kebelah dituna geus giat batu geus henteu deui mana aya nu langgeng aturan di pondok pesantren tuh biasa bae tuh sabulan 2 bulan guys jangan rada betah mulai ngaji sorogan ilaman lawa mina bina tu ambilin baru anjir mau tuh bukan kita bang ngaji di pondok makos lalagaan nanti jatuh mana bayadun leng saminggu tuh ngaji ngaji tadi pohon deui ya tatepkeun bae geus kitu bae pokona pondok pesantren mah setahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun 6 tahun aya muludan di mana ceng sia pesantren geus kebal coba sia jadi MC tukang ngatur-ngatur teh siap padahal mah aing can bisa ieu sebenarnya ngan pantang mundur santri mah konsepna ti ditu mundur komo bab ngariung mah jadi MC ngadadak bisana santri emang dididik ku guruna titah jadi protokol henteu pendidikan protokol pendidikan MC begitu bisa nyana kebeneran deui korina jeng korina can datang hawasina aceng banyak siap nyana pan jadi kori beuh pohara jasa pan ya beda sautak saeutik lah beres teh atuh sambutan tuan rumah aceng bae lah sambutan tuan rumah sakalian geus gas mau balikna lambat macet nyaw datang nyaon teh aceng siap diborong ku sorangan bae datang ka imam nya ngalamun bae aing sina naonan cekeuna santri bagos gitu emang aya nu dipetakeun ti mimina bahan-bahan ngaji doang ngaji ke metakna di imah kabeh santri mah kos kitu tidok aya coba ayeuna pipidatoan ti dituna coba kokorian ti dituna kumaha prakna bae tuh kakarak dirinya mikirnya berarti iya nu kapake ye di lembur teh karak nyana mikir saeutak saeutik der bae geus 10 tahun diustadkeun tad kemana tad ulah marah emang gitu aduh aing naik jadi ustad dia isuk tad kemana orang nonton bola yuk siap ustad bae wah nonton bola menonton bola bae da ustad tah santri mah non teknis kajian gedeng teu meunang terus bae kiai na ngaji bae lillahi taala teu meunang marah ka santrina teh ai lain boga maksud tertentu mah kecuali boga maksud tertentu ngadidik ku cara marah masalah breng 10 tahun 15 tahun kadeuleuh ku padahal mah di pondokna tilok ngaji tapi di imahna masyaallah kapake tuh cek lembur teh ajang ulah ka mana nya ieu masjid jauh deui di kokolot teh aing dikolotkeun burung jeung nya nah hatena seserian siap supaya jadi imam santri ogos gitu eueun teu maju kabeh ge maju dak di Jakarta coba nu nyekel masjid pondok pesantren naon kata musola santri salap mayoritas hampir 70% Jakarta nu aya di masjid urang Pandeglang urang Serang urang Tangerang salap di Bandung sarua bae masjid-masjid dicekelan ku bangsa nu keluaran lain salap masyarakat teu narima heran dipaksakeun ge lain bae cak teh lain kos kitu lain
tapi lamun kaluaran salap Masya Allah salah sautak seting mah geus maafu naon eta teureuna basicna awalna memang maksud ibadah jadi ngeunaheun dibawana endek ibadah dibawa kudu sok ibadah nikmat tapi lamun masyarakat dek ibadah dipimpin kuno lain ibadah duduiteun lain deui bae hatena jadi teu sapagodos antara masinis jeung muatan lain deui sakitu hebatna capetang nya teh lamun khutbah capetang hate teh lain deui bae kunaon maksudna lain deuk ibadah lantaran santri mah didik nedek ibadah ngeunah eta mah variasi doang berkat-berkat mah kos kitu mah ibadah tuh mata nu pasantren mah teu bisa kitu geus lamun kiaina mah hiwal jadi tim sukses di partai misalnya kiaina milu di Golkar sabaraha kiai nu runtuh Tangerang Serang Pandeglang teu kudu ka Jakarta teu kudu ka Jawa Tengah Jawa Timur ambuk naon eta niatanana geus lain deuk ka Allah deui tah mantak sing hade ieu kredit ieu panyakit ka kiai kamari mah cenah aya nu nuturkeun aing ngariung ge di onang guari henteu atuh sia teh guari mah geus boga apaan sana ngredit goblok kamari mah ku masyarakat teh punten mama kuari mah punten mama nu kan aya kanan kuari mah geus di luar nyaritakeun nah lain kiai teh mah kos kitu ngridit lain kiai teh mah nya mah jangan doana ge ini tim sukses lain kiai di satu kami mah kos kitu beda geus teh nyambung penyakit dibawa ye la yabluwannakumullahu bisyai'im minas sayd Gusti Allah teh nyoba ka ahli Mekah ka urang Arab lantaran kehidupan orang Arab teh ngabuburon dicoba ku Gusti Allah supaya ulah ngabuburon kebenaran harita teh keur ari ihram mereka Mekah wa hum muhrimuna jan selanjutna ge lain keur ihram ge ieu teh tepati bagus sabenerna mah dina kahirupan Maisha teh urusanana ngabuburon kurang bagus nu paling bagus mah tani nomor kedua dagang eta nu paling hebat mah Maisha nomor kahiji tani nomor kedua dagang enggak saya gitu dagang nage sing hade deui tani nage sing hade ku ayeuna mah nah lialam Allah maksudna Allah dek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah ge lain Allah supaya nyaho lain Allah teh dek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah nu Gusti Allah geus apalin ilmu zuhurin supaya kanyahoan ku urang saha nu imanna mantep ka Gusti Allah jeung saha nu imanna teu mantep ka Gusti Allah bakal kanyahoan ku urang kanyaho Allah teh bakal kanyahoan ku urang mantap ilmu zuhurin ya Allah setik mantap mayakhafuhu bil ghaib begitu diharamkeun titah ulah ngabuburon saat harita teh awas sing ade lamun masih kene aya anu ngarumpak larangan faman yatada ba'da zalika falahu adzabun alim sahabai jelema anu ngaliwat wates takabur berarti tina sabada dilarang ku Gusti Allah teu meunang ngabuburon ai praknya pasta dahu terus bae nyana ngabuburon padahal mah geus dilarang ku Gusti Allah berarti nyana teh teu ngadenge kana larangan Gusti Allah ieu mah awas diancam ku Gusti Allah falahu adzabun kuari geus dilarang ku Allah ku Gusti Allah bang bunga bang haram kredit haram tapi nyana terus bae berarti tada teh pamani tada sahabai kiai pamani tada sahabai ustad pamani tada sahabai tokoh pamani tada sahabai masyarakat mukminin mukminat sahabai anu ngaliwat atas takabur berarti geus diharamkeun kredit diharamkeun buga bang terus bae cak Allah falahu adzabun siksa wae tinggal nyaritakeun siksana apakah di akhirat apa di dunia kila cek sakaol mah di akhirat siksana engke bakal dibeuleum ku Gusti Allah dikerebekeun ka neraka jahanam naudzubillah min wakila cek sakaol mah fid dunya wal akhirah minimal jelema anu ngridit jelema anu ngadahar riba bakalna diberena hamwal hazan bingung pikiranna bingung nomor kedua gede beteng betengna gede lain gede beteng ai gede beteng mah reuneuh ieu mah betengna gede beda gede beteng jeung beteng gede lain deui
mun di kulon mah lamun di wetan mah nuju gede beuteung di urang gede beuteung reuneuh aya mah beuteungna gede leno aya ribaan dayut beuteungna dayut nya nama eta teh tanda bahwa eta teh osok ngadahar riba cek nu gendut teh tapi teu ngadahar aing gendut padahal teu ngadahar ulah kasinggung aya teu bae ieu mah keur carita panyakit di dunia teu teu bae aing sial cenah kiai gendut ya henteu aing mah bab jelema teh ayeuna sakarakter jeung satipe jelema memang ku Gusti Allah dijieun postur tubuhna kuru bae sanajan gembul ge kuru bae teh mah aya jelema teh mun daharna gede lintuh mun daharna leutik kuru aya anu jelema teh saeutik bae daharna sanajan saeutik tapi lintuh beda-beda teh mah ngan ieu mah keur carita nyaritakeun falahu adzabun alim ieu nu asli nama jaga engke di akhirat geus teu samar deui ngan cik sakaol mah sarua di dunya ge bakal dibere di dunya di akhiratna jelas di dunya na hiji bakal dibere penyakit penyakit hazan penyakit syak jadi ieu bingung bae prihatin bae mang bae eta teh suuzon ke ka jelema suuzon bae coba ge kiai anu asup Golkar mah ka jelema suuzon bae kiai anu asup ulah asup Golkar pamarentah bae nya sering jeung pamarentah bae nya asup di jero suuzon bae ka jelema teu menang nanaon suuzon bae mantak boro-boro jadi wali jadi solihin ge lain diganti ngaran moal lantaran suuzon coba lain lalagaan asal kiai geus bergelut mukhalid jeung pemerintah suuzon teh terus bae kasasaha ge suuzon bae lain cakula sehingga ada besi pajar cakula buka ge kitabna dina tafsir lain cakula kula mah ieu mah ngan nyambung lidah doang ngan kadengna ti sungut kula cabok sia ku aing suuzon bae ge asal geus aya ka pemerintah bae kanu lain teh suuzon bae tapi lamun cekas kiaina waya jeung pemerintah dakwah aing mah ka pemerintah ge waya jeung pedagang dakwah aing mah waya jeung masyarakat nya mah tilok aya suuzon-suuzonan biasa bae ka Gusti Allah nek nuduhkeun ieu mah aing mah ka Gusti Allah waya nita ngazakat waya nyaritakeun teh jujur ka pemerintah teh pinarakaeun ka mah kabeh ge jelema kabeh ge yeuh bakal pae lempeng ngeunaheun kadengena sanajan teu nuturkeun atuh sanajan teu nuturkeun ngan kadengena mah tetep ae ngeunaheun atuh nyahoeunnya lagi kanu ngeunaheun mah masyarakat ge aya nuturkeun mah tuh henteu tah eta kos kitu tah lempeng nah ieu keur carita falahu adzabun alim bakal disiksa famani tada jelema anu teu nuturkeun ka Gusti Allah pasti disiksa di dia kercarita cobaan masalah buburon kunyana dirumpak atau puguh ku Allah dilarang kunyana dilaksanakan tak kabur berarti tenurut ka Gusti Allah pasti disiksa anak puguh ku Gusti Allah dilarang ngeridit teh terus baik motor ngeridit sepeda ngeridit imah ngeridit dahar ge ngeridit terus baik tak eta teh falahu adzabun naudzubillah min mudah-mudahan orang gabehan dibere caang hate urang dibere cekas hate urang sehingga orang narima aturan-aturan ti Gusti Allah bisa ngalaksanakeun sagabeh parentahanana bisa ngajauhan sagabeh laranganana sehingga orang maot aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala digiring di masyar menuju surga Allah di bawah bendera kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uga di bawah bendera panji-panji guru-guru urang anu ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal urang masih keneh ngabahas tentang ridah nu hati-hati lantaran keluar tina Islam pegat tina Islam tilu rupa hiji pegat tina Islam teh ku niat kufur niat jadi Yahudi
niat jadi Nasrani, niat jadi Konghucu Buddha dan selanjutnya seketika eta nyana ngageser, nyana jadi kafir, jadi murtad. Nu tobatna kudu maca 2 kalimah syahadat. Marka 2 galuar tina Islam teku ucapan kufur na ieu loba pisan bahasa-bahasa anu mantak ngaluarkeun urang tina kaislaman. Na'udzubillah min atawa pagawean kufur digoyahan kuki musannif eta mah omonganana anu ngaluarkeun tina kaislaman teh naha istihza, ngaguguyon ngageugeuikeun atawa inad bener-bener teu percaya atawa i'tiqadan nganapikeun ka Gusti Allah jelas tamah ridahna kufur. Lah udah tiba heula cak kiai cenah nu nyieun langit bumi Allah bae jajan orang kabuktian teu percaya aing mah jagana bahwa pangeran teh Allah geus jadi areng neraka bakal keluar tina Islam. Na'udzubillah min dzalik. Masyaallah. Atawa ngabohongkeun ka para rasul. Lah dongeng doang sama kiai bahwa Allah teh cenah ngutus para rasul-rasul, aing mah teu percaya saeutik-eutik acan. Ja Allah ngutus para rasul geus kaluar tina Islam. Atawa ngomongna kieu, ai Kangjeng Nabi Adam, Idris, Nuh, Nabi Saleh, Syuaib, Lut kabeh termasuk Kangjeng Nabi Muhammad emang nabi, tapi Kangjeng Nabi Isa mah teh lain nabi, teh mah pangeran. Geus sate. Di sate. Jadi areng neraka. Kafir. Saurang menun teu dipercayai sing ade. Atawa kieu ieu mah sia sing bener atuh hirup teh sing ngarukun. Nagara ge boga rukun tetangga, rukun warga. Ai sia ipan sia bakal balik ke akhirat sing boga iman atuh sia mah hirup teh teu ngarukun jasa, segala ngridit, segala duit bank, segala ayu geus cek aing mah teu ngarukun sia eta kos kitu hirup. Haji ongko, goblok ongko. Cek mah teu ngarukun cai mah. Ji tolol. Aja sia mah pan mamawa si mbak mah luluh. Teu meunang aya anu herang ku sia mah dibonceng bae. Ya cengeng masih mah teu ngarukun hirup. Sing boga iman atuh. Eprakna ngomong, naon eta iman? Nyeh, segala iman, segala naon eta iman. Tah eta teh ngahinakeun kana iman kos kitu. Eta geus murtad. Sing hade tah jaga mentek dibolak-balik. Teu nyawa aing mah lah pokona mah aing mah kumaha aing bae hirup. Sia nganasihatan aing sia ngomong segala iman segala naon. La adri mah liman. Aing mah teu nyaho naon eta iman. Teu nyaho aing mah. Geus kumaha aing bae hirup mah. Geus murtad. Ngahinakeun ka iman. Lamun kieu mah atuh. Aing geus sabarna tuh hayang ngarukun mah. Ieu mah keur kabeneran aya fasilitas be. Aing hirup marakane mobil boga duit aya awewe ambalaya. Aing hujung menggebu keur usaha. Aja ku aing jogot duit aing nyawa teh haram. Ngan lah atuh ke.
segadang deui bakal tobat henteu teh mah geus kitu betah. Sadar berarti mah tinggal diimpus bae teh mah. Sadar tau geus kitu. Tapi lamun geus cara tadi mah lah naon iman segala naon. Teu aing mah geus murtad. Masyaallah tak senyade bahasa-bahasa lantaran pan malaikat mayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Hiji bahasa nu diomongkeun ku urang kecuali dicatet. Engke mun di akhirat aya catatanana kumaha? Masyaallah. Geus mulai barang urang geus ngaji kieu nyaho balik ka imah langsung nungguan salat zuhur wudu. Ya Allah ya Rabbi meureun abdi kerjaan nyaho loba omongan-omongan abdi anu kira-kira ngageserkeun iman abdi Gusti. Hampura Gusti ieu barang geus nyaho ku ari moal deui abdi geus moal deui abdi ku ari mandek bener-bener ngajaga ucapan-ucapan abdi. Terus urang tadarruk ka Allah memeh salat zuhur teh pas azan es. Udang-udang asar. Cek majikanna ka haji diuk bae teh emang keur naon? Goblok sia. Aing urang teh diudangkeun. Ji sugan kula mah tapakur bae gitu. Tapakur. Aing aya teh salat mah nah encan salat mah aing teu pati ngalengis can dahar aing ye. Wah teu beres bae. Nah ieu sing hade tah naon iman segala lah eta sing hade jaga ku urang. Ye ucapan anu teu karasa. Arisia kadeleuna bangun mamawa tasbih bae emang sia ieu sok ngawirid naon. Hanya ho. Jieu tu wiridan mah tu rahasia perusahaan tah mah. Ngadeukeutkeun diri ka Allah henteu aing hayang nyaho sia ti baheula gitu tilok mamawa tasbih. Ai jualan meureun kudu loba tasbihna. Ai hiji mah berarti sia wiridan, aing geuleuh sia sok ngeluk bae di masjid sok maca naon sih? Itu mah urusan aing itu urusan bacaan temen naon tadi henteu aing mah hayang nyaho doang tasya sok maca naon zikir tah sholawat tah apa tasbih aing mah ti kiai cek kiai ge cenah ke di akhirat aya pepelakan sorga aju tua mah gi rasul jannah naon pepelakan sorga orang pepelakan sorga teh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim teh aing ku ari keur ngawirid la haula batur maca la haula mangga bakal dicukupan segala rupa urangna dibere jembar bae mun dagang maju menjadi pejabat datang ka bisa korupsi eta laluasa maksudna teu beres budak ngomong la haula teh mawa seger gitu sia sok gawe la haula la haula wala quwata illa billah la haula la tughni min ju'in teh ja la haula wala quwata illa teu nyukupan tina lapar tetep maca la haula wala quwata illa billah ge lapar mah lapar bae murtad cing ade eta geus wala sok gawe la haula bae ja tetep ngawirid la haula ge wae lapar bae sugan ku sebab ngawirid la haula haju seubeuh jan teu geus murtad teh kan mantak rada lalaunan ya sing ade urang sok lalagaan man kos sekarang itu lalagaan bae tapi ulah datang ka ngaluarkeun bahasa anu ngagiclekeun urang tina rel agama datang ka urang murtad naudzubillah min zalik wa min zalik ulah tasing la haula la tughni min ju'in gitu nyukup gentina lapar tetep lapar mah lapar bae atawa lain lapar sia emang ngawirid la haula bae kunaon henteu tuh aing mah resep bae la haula aing ngawirid la haula bae terus bae dia hutang bae teu cumpon
naon hubungan la haula jeung hutang la haula mah hubunganna jeung kayakiran ari hutang mah tuh saha tah pambayar lah sugan ku la haula kabayar hutang janteu lah eta kos kitu murtad ngahinakeun kana la haula wala quwata illa billahil aliyil masyaallah sing hade jelema ngomong ceknya doana kula ieu naon duh asana kula ieu ditangkap ku polisi kasus naon tuh lah ulah yang nyawa kasus ambalayah kasus aing mah loba jasa tapi anu paling nyeri ieu aing terzolimi kunaon aing pajar menggagahi anak Ki Zaid padahal mah harita aing ngan ngarendeng doang boro-boro aing menggagahinya udah ikeun nyonte ebrak aing ku ari dikasuskeun bahwa aing teh cenah cak bapakna ngazinahan anakna tuh ku ari geus aya di polsek dah aing geus kieu mah nasib tiba lagi mencak kolot ulah sok diuk dilincar sok diduduh maling buat bisa anda kolot dah sok diuk dilincar diduduh maling sia kuari malain batu ribet bae meureun urang dikitu-kitu bae ku urang baheula mah rapi tah kolot eta budak ulah sok didieukeun di meja gua hutang ge kuari lantaran teu ngajeding ka omongan kolot ngah hutang wah bae boga hutang di meja kolot bisa ada itu ya Allah sok duduk di meja budak tadi duduk-dudukin meja gede hutang ke aju kolot na teu mireng pan antepkeun bajeng pangais-pangais na didinya watuh horenganan hutang ka hulu-hulu Masya Allah tak kolot bae hebat eta ulah sok diuk dilincar mantak diduduh maling ulah sok diuk di meja gede hutang ulah sok ngaremeh mantak pakir eta kolot Masya Allah baheula mah kolot asal urang ngaremeh bari carekan ngaremeh tah sia susah yang ke bisaan kolot urang embung pan susah teh jadi cokotan tah urut abah ge cokotan ku sia tungtungna mah pan kolot urang ngaremeh ongko nitahan ulah ongko ka urang dibersihan aja lamun dahar terepok terapi geus piring teh teu lesang sia lesangkeun tah sia ulah sok aing balayah kitu moal meunang nu geulis sia kan geus eta lamun sia menang nu geulis tah rapihan tah piring tah mun bisa mah ulah hiji-hiji acan aju caian uyup ku sia geulis dia meunang maksud kolot mah meureunna dan atuh teu kudu ngumbah deui bae gitu tapi bener eta asal anu rambetek bedaharna rambetek tilok menang nu geulis tilok sok cirikeun geureuh asal anu daharna rapi pamajikanna geulis mah mantap kita urang mulai ti kuari mun dahar nu rapi urut batur ge mun teu rapi cokot keterlaluan tuh mah lah cak anu dizolim teh meureunnan caki Umar aing mah geus takdir Allah be ieu mah kos kieu Caki Zaid anu nuduh kaki Umar bahwa Ki Umar teh ngazinahan anakna takdir lain takdir ieu mah kos kieu mah pagawean sia murtad emang kaluar tina takdir kabeh takdir kabeh Ki Umar mah geus deres nah meureun mah takdir ti Allah bae meureun aing mah kos kieu diduduh geus lah aing mah dek nyadar bae geus ke kumaha di polisi bengke kadege ta ku Ki Zaid takdir lain takdir tah mah pagawean hulu sia murtad teh kos kita ulah sih hade kos kieu lah meureunna aing mah sakieu ayana emang kunaon gitu aing dagang endog aju dagang endog terus nanjak jalan panjarore ku ari atuh ngagibeg sepeda aing ngagebeg ngaguling popes kabeh beak yang modal-modal geus nasib aing meureun kos kitu mah sadar pan tah bagus tukang endog tah
nasib aing meureun kos kieu geus aing mah sadar bae. Nasib lain nasib tah mah siana bae lalawara murtad eta sing ada urang ngasok ngomong gitu kan nasib itu teh mah lain nasib lalawara lamun kieu ulah mamawa nasib nasib mah memang bener nasib tapi dia lalawara tapi nasib ieu tapi kieu mah tah mah lain nasib segala sia mah lalawara tah eta teh nganapikeun nasib berarti murtad. Beda saeutik teh ngagiclek tah. Beda saeutik mah ngagiclek. Mun kieu mah, sia dek. Duh lain malah dagang dog acak-acakan. Meureun teu peupeus ka pabe, angkorak goblok ieu, pamimpin ieu. Rek ngaberesan jalan tolol jasa aja kana. Tuh tungtung nama ka pamimpin bae, Pak. Maksudnya pamimpin lurah, camat, bupati apa gubernur. Pabe. Teh jelema keur marah mah kitu, Pak. Gara-gara endog peupeus pabe kunya disarekan. Negara kos pamimpinan caknya ieu goblok biasa tolol biasa tapi lah nyadar kos nasib di Allah meureunanan lah dog beak modal beak sepeda potong deh geus nasib di Allah bagus apa jelema bagus sok ngaji mingguan meureun sanajan ditanggalkeun tanggal asem ge inget tidak ka nasib meureun ti Allah geus kieu lah geus sadar we balik kunya dipanggul sepeda geus potong pan gara-gara jalan tadi beresan pan ku pamimpina siang ngacaprak nasib segala nyarekanan pemerintah segala tama lain nasib tama lalawara sia bego murtad lain nasib data emang aya nu kaluarti nasib mun kieu mah bener lain nasib nama nasib tapi sia lalawara henteu teh mah bener tak nasibna memang nasib engnya nyadar tapi kan sia lalawara henteu teh mah teu murtad tah lamun sakeun lain nasib tah mah lalawara sia eta geus murtad sing ada teh sia ada saeutik mah ngagiclek masyaallah nganapikeun nasib nganapikeun takdir Gusti Allah sia kurang mah zaid ngalamun bae sakana teh hirup geus eueuh harepan aing ambek deuleu Lampung lega Lampung Medan lega sia sempit amat sih hirup henteu lah aing geus eueuh harepan hirup emang kabogo aing di bawah batu atuh kabogo di bawah emang kan hiji awewe 1 juta bintang di langit satu yang bercahaya budak anak bawa Oma Irama kajen kumaha ge 1 juta bintang di langit satu yang ku cinta cintaku sudah ditumplekin semua atuh sia teh saku macai di ember teu disesakeun kabeh henteu aing mah geus dibikeun kabeh kanyana cinta sehingga tidak ada lagi tersisa di hatiku cinta aja ku badeung ngeus moal kawin aing mah cakeun teh geus eueuh deui awewe ya Allah ya si budak heuh sia kunaon jadi frustasi kieu geus. Pokona mah Allah mah pokona lah geus teu ngarahmatan ka aing. Pegat tah frustasi ngaranna. Nah, batur ge dihayu-hayukeun bae ka hayangna aing mah geus pegat tina rahmat Allah. Geus aing mah geus teu dideuleukeun ku Gusti Allah. Teu diperhatikeun ku Gusti Allah. Geus aing mah mulai ti kuaring moal kawin. Ieu budak euy. Di Lampung lah lega kene sia dikawin jeung monyet gaya kene misalnya sia frustasi jeung jelema monyet aya gajah aya cia sia kunaon kieu ya ulah sok aju frustasi kasihan teh lain geus pokona moal geus putus aing tina rahmat Allah eta geus pegat eta murtad eta masyaallah karim setik mangagicrek batur mah kawin 5 genep 7 keluar geus di aturannya nama hiji ge frustasi blon pan eta sia kawin geus sabaraha aing dihitung geus 50 kawin tapi opat-opat hiji 2 3 4 ka ieu tinggalkeun ke aing kawin deui aing bari geus 50 itu sia mah bu mikiran hulu nu leutik bae teh mah hulu nu gede teh dipikir-pikir geus sia geus kieu meureun nasib aing bagus sapunna ingat kan nasib bagus tuh
geus nasib aing meureun kos kieu geus teu bisa dikumbah panai nasib bobo budak tama lain nasib tama cak nu saurang lain nasib tama kos kitu menghayukeun nafsu tama lain nasib tama murtad dan ngomong isi ieu mah anu kawin bae deureus jak kawin bae nya teu murtad aya nu ngaharuan teu murtad Masya Allah tadu tak sing hade jasa sing hade atawa aya Kristen datang ke urang Ustaz ya saya agamanya Katolik terus saya datang ke sini mau masuk Islam mau masuk Islam iya tunggu dulu ya sebentar ya saya mau ke dapur dulu nih ke dapur eta murtad tanya nata ridho jelema nu neuk Islam ridho nyana kana kakafiran si eta sulah ulah diengkekeun deui saya ke sini mau masuk Islam duduk ya ikutin syahadat ya langsung kecuali yang ngising jasa daripada ngaborok-bok di dinya yang ngising heula geus ngising heula kek mau kemana Pak Ustaz mau berak dulu nih saya habis makan sambal kebanyakan tunggu dulu sebentar berak beneran ngising beneran porocot beres gegeran kadinya deui tapi lamun sakadar pukar pikir dan lain sebagainya atau aya keperluan nu lain murtad Masya Allah dingkekeun lam yulakkinil islam talibahu minhu atawa jelema teu daek nalkinan Islam ka jelema nu hayang asup Islam nah murtadnyana sebab ngantepnyana ridho berarti karena agama selain Islam murtad Allah awis tamhala minhu talkinahu kan qala lahu isbir sa'atan ceknya nanti kieu sabar heula nya sabar heula geus sagedeung we sabar kira-kira sajam bae ke tungguan heula geus murtad murah ulah diengke langsung bae urang lamun nyaritakeun kos itu hidayah mahal nu boga PT Gudang Garam di Jawa Tengah eta teh barahan jasa sabaraha masjid nu dibangun kunyana sabaraha majlis nu dibangun terutama pondok-pondok pesantren hebat jasa kemudian nyana datanglah ka guru kula deuk asup Islam di Jawa kemudian cak guru sekarang aja udah langsung syahadat sekarang cak eta bos Gudang Garam saya itu masuk Islam pengen disaksiin sama rekan saya sama keluarga saya dan nanti mau diabadikan bahwa saya ini masuk Islam disoting lah mencara Quran gampang itu mah cek guru teh gampang udah sekarang aja syahadat itu mah nanti kita bikin lagi acara enggak lah nanti aja saminggu doang saminggu datang Senin acara dek minggu pae memeh minggu na eta kan ngaranna hidayah mahal jasa hidayah mahal Masya Allah tapi dulur-dulurnya terus Islam dulur-dulur terus Islam ngan bejana cak dulurna tapi ari syahadat di imah mah geus syahadat sorangan geus wallahu alam tah mangke kumaha di akhirat ya Allah ya Rabbi mandak eta ledidai di Mesir nyana boga kitu kabogoh itu orang Arab nah ieu nyana langsung asup Islam di Mesir asup Islam balik ke Inggris eta dibunuh cara pembunuhannya seperti gitu aya nyana mata data nak masuk Islam biasa syahadat mendaknya jadi ratu nya sugih nya gelis akhir hayatna nyana maca 2 kalimat syahadat itu batur mah kapal boga perusahaan boga nya jadi ratu di akhirat ka surga ya susah aya di sia dagang rugi aya di sia gering aya di sia aja salat carang ngan tapi tetep urang mah alhamdulillah iman ka Allah subhanahu wa ta'ala bahkan dari urang mah sering ngaji sok haju sadarna gede jasa ka sadar lah diatur beureun ku Allah pamajikan marah ge pamajikan marah tah
emang iya atuh kumaha aya dapur teu ngebul lah geus Allah ngatur beureun lain masalah Allah ngatur ka atuh usaha atuh usaha aja kakak geus kala kebebeakan geus bandingan ku Allah bae berak terjadi wali teman tah di orang sadar tuh pamajikan ge ngerenyeng bae sampai 2 3 ka ditu atuh sadar ieu ya jelas geus da atuh ka ya kakak dicarekan kuku lagi cek kitu-kitu kene bae sarua kakak kula menyarekan kakak sarua jeung rekanan gunung hartian geus lah atuh nu penting mah atuh urang dalalahar bae kongkorong jualin aya kene bae kongkorong atuh geulang Kak, meureun urang rumah tangga jeung kakak salah hitung-hitungannya. Kunaon mah? Kan urang baheula sok dihitung abeh mulus rahayu. Ya urang mah kurang mulus rahayu ye. Ai awak masalah leger. Nya di ieu bae batur geus boga mobil, boga motor, boga sepeda kan. Ulah sok ngomong kos gitu, geus aya takdir ti Gusti Allah. Neng kawin jeung kakak geus aya tulisan di Lauhul Mahfuz. Boga anak urang 15 geus aya tulisanna. Aju orang susah geus aya tulis. Lah, kakak mah bisa nangan takdir melulu takdir. Dia teu kumaha deui. Heueuh nya kanya. Geus tah ngeunaheun tah kos kitu. Ngeunaheun lah tuh sapiran ungguan paeh doangnya urang sugan bae isuk pararaeh kanya. Siapa sok aju kitu. Aing ngaji mah ngeunaheun babalik ka Allah deui, ka Allah deui. Lamun teu ngaji geus. Masyaallah. Kos ustazah dicandung ku salakina. Marah panjana ustazah ongkoh marah ongkoh pan itu bagus eta pan ari ustazah mah kudu ke bareng geus nasib bae geus aya tulisanna manan kiki di Lauhul Mahfuz meureun aing teu kudu hese-hese asup ka sorga ku sabab dicandung geus cukup bereunana geus kakak bejana geus kawin deui cicing we pan meureun nya si ustadna teh eta Kang ngomong atuh geus kawin deui emang ai bebeja pasti marah itu bebeja tuh kan ngarana geus kanyawan sebab aib amajikan mah leuwih hebat tibatan intel menelusuri na ngan eta seukeut irungna seukeut ya sairung intel teh sabaraha intel mah bin eleh bin masyaallah Kak kakak ieu mah ngomong bae geus kawin teh can geus kakak hampura we lain masalah hampura kukula dihampura Kak Cek ulah bajak tanggung hiji dua mah tilu abek Kak. Nu bener tah tuh pan mantep tah. Ieu mah ustazah ge tetep marah we. Teh inget ka nasib eta ustazah. Cobaan abek. Anu jadi ustazah cobaan nyandung coba ustazah tah marah tah teu. Mun marah sia ngaji bae unggal minggu ka Cilogo. Kan kakak dicandung bage marah, dikira make ilmu nak buada. Eta kos kitu tah. Aja sok malikeun nyana. Hei. Ulah sok aju kos kitu guruna can nyandung. Mun guru geus nyandung los. Tungtung nama ka aing we kabeh. Teu beres. Nah, ieu istamhala minhu talqinau. Kan qala law aya jelma hayang asup Islam diengkekeun tunggu sajam murtad. Atawa ngupurkeun jelema Islam. Jelema Islam dikupurkeun. Ya, tah jelema kufur, kafir tah jelema. Geus, balik ka nyana. Ulah sok ngupur-ngupurkeun jelema nu maca 2 kalimat syahadat. Adapun kadeuleu nyana rada kurang-kurang ucapan misalna nu kaluar di naon kitu gerokeun bae gerokeun nasehatan 2 mata ulah sok dikupur-kupur malikna ka nyana masyaallah karim sing ada atawa kieu Zaid ka dieu ai sia kadeuleuna ku aing hirup sakadaek sia ieu sia ku ari kerja di DPR Bang aing nyaho jasa sia kamari ieu mawa awewe emang aing teh nyaho emang sia nyaho aing rakyat tapi neulekeun sia awewe ku sia dibawa pan sia teh dewan aju korupsi aya di sia malah aing nyaho pan sia mengkonsumsi obat dah
sia nyahoanan aing nyaho jasa sebab anu ngajualna bebeja kai nyata bener tah emang sia teu Islam sia kos lain Islam bae sia Islam kan sia Islam teh lain teu aing mah tah geus murtad na jawabna teu aing mah tuh kan sia lain Islam mah sia Islam kan kok sia kos kitu amat mawaan awewe nya mabok korupsi terus eta mah kabair sia Islam teh lain si kurang teh kan kitu tah eta mah bentuk da sehat maksudna negor sia Islam teh lain sih lain ini mah cak DPR teh misalnya murtad dari teh nggak jawab lain berarti menyatakan ikrar bahwa dirinya lain Islam na'udzubillah min zalik wa min zalik Masya Allah loba jasa mang now ulah sok gaduh kotok bae atuh geus teu lain zaman kuari mah lamun endek ge lamun endek cross lain gaduh kotok mah zaman kamari ieu tah mah zaman jaipongan eta mah kos kitu mah tah mah zaman ngadu koprok tah mah kos kitu mah rolet di lembur ngadu kotok diteruskeun keneh bae kuari mah geus lain zamanna geus lain zaman ngadu kotok kuari mah zamanna zaman internet zamanna kuari mah zaman motocross zaman sirkuit ulah ngadu kotok bae ke di akhirat mamang ke ku kotok diadukeun kuari kotok diadukeun ku mamang emangnya teu nyerieun kitu silih pacok nyerieun engke di akhirat cak Kangjeng Nabi ge di akhirat ye di poe kiamat engke mamang diteangan ku kotok diadukeun mamang dah tesieun saeutik-eutik acang aing poe kiamat murtad Jawa teh sok ngomong kitu kan kiamat tayang ieu tesieun ieu mah kiamat la akhaful kiamat teh aing mah tesieun ka poe kiamat ke ongke bae dongeng doang teh kiai kiamat ya can orang anu balik ti ditu eta murtad geus kitu teh aing mah tesieun ka poe kiamat teh murtad sebab eta mah intina teu percaya tapi beda jeung wali ngomong kula aing geus tesieun ka poe kiamat sebabnya geus deukeut jasa jeung Allah geus bahasa kos kitu teh bahasa fana jang dirina eueuh masalah sebab ngabahasana ge kamari anal haq ulah Allah anal haq Allah ye sebabnya geus kahiji jasa sanajan cek syariat mah tangkap bisa dibunuh tetapi jang dirina henteu murtad teu sieun bae kiamat atuh emang kunaon kitu teu sieun jeung Kangjeng Nabi sok kapanggih bae unggal peuting jeung Gusti Allah sok kapanggih bae malah geus kabayang bae kiamat indahna di akhirat henteu ingat sieun saeutik-eutik aya can ka poe kiamat henteu tate henteunan kitu ngaranna teu murtad tah wali mah mun disedak kurang teu sieun ka kiamat teu saeutik-eutik neraka dipake ka sieun aya ka sorga teh hayang neraka tembung ayo maksudna ku aing mah hayang ge jeung Allah tah isi hatena kan kos kitu geus mun nyaritakeun teu sieun ka kiamat teu sieun ka neraka eta mah tah kos kitu henteu naon wali mah beda jeung tukang ngadu kotok mantep tadi contohna ge tukang ngadu kotok atau man gaple ti jam 6 isuk-isuk datang ka zuhur datang ka asar mending mun menang eleh main gaple teh judi mah nu elehun menang tanyakeun ka nu eleh aing beak motor hiji tanyakeun ka nu menang motorna mana judi mah nu menang duitna nu eleh nu sit paling sit aya sit mah aya si boga duit seberit 100.000 nang di mana tuh menang ti sit ti nu main aya teh materi dahar ku jelema teh hasil main teu ceulik datang kadaekeun salat bae urang kumaha bensin motor leumpangna kumaha bensin lamun bensinna murni motor bagus jasa mobil hebat jasa lamun di usian pertama wah hebat jasa komo lamun mobil di usian bensol hiber nguda Garuda ujianana
tapi lamun goreng desian dua tak merebet desian goreng minyak tanah dia kacikupa datang ka teureut jago dorong goreng salah bensin sakjana goreng tadi bensin desian minyak tanah wah motor ge acak-acak awak urang sarua desian coba ge hasil ti pamarentah awak urang daekeun moal hudang peuting tek celik sanajan daekeun hudang peuting beurangna kakaleyengan peuting tas tahajud beurang kakaleyengan cak pamajikanna ka emang kunaon itu bangun kakaleyengan mabok tahajud aing keur peuting puyangnya saya beurangna puyangnya eta bengsina cok kiai mah peuting tahajud peuting maca Quran beurangna aja biasa bae tuh si anu peutingna tahajud maca Quran wirid beurangna biasa bae bensina rapi bensin teu merebet urang menang ti pamarentah merebet kajen ku kumaha ye kiai cenah ulah sok kitu ki di dieu loba jasa pamarentah juga aja aing mah teu ngajakan pamarentah ngaji pamarentah keuna ulah ngaji ka dieu mah antep keuna sakalian jadi di neraka maksudna itu parah amat pemerintah duit pajak mah Kangjeng Nabi geus nyatakeun wang parah-parahna siksa di akhirat jelema nu ngadahar pajak ieu mah sakadar nyaho bae bejakeun ka Jokowi mah asal nyaho bae jeung moal dirobah ieu moal asal nyaho bahwa duit eta teh haram geus semet nyaho bae lamun henteu dibere nyaho-nyaho acan kan ke bahaya ieu mah asal nyaho bae pajak teh haram geus titik aya kiai pajak halal aya usul fikih ke main coba pangnyatakeun ke lain mah kerja ditakeun murtad bolon baru ke aya usimna atuh aya usim dan ada dia kos nyogok pan geuring geus bejakeun usul fikih teh nyogok teh aya nu halal tah mantep cenah kos kumaha teh halal tah halal sebagian kan sogok menyogok ar-rasyi wal murtasyi finnar urang mawa motor kemudian di jalan teh aya polisi urang disetop polisi kemudian ditanya STNK aya motor rapi ngan SIM teu mawa tangkap tuh polisi ketika orang nyogok supaya ulah ditangkap ar-rasyi wal murtasyi finnar eta nu mere jeung nu narima polisi jeung nu naik motorna jadi kerak neraka ye emang kumaha gitu mantak polisi mah jadi sampah masyarakat ge ujungna coba eta haram kumaha lamun kieu urang dek buru-buru ka Cisoka lantaran dulur urang muriang kritis urang di BM siap urang naik motor der bae beneran di Cikupaya polisi trit aya bae jeung ieu ana SIM ada STNK aya motor aya kapentil-pentil aya kabeh helm make tapi tetap ditangkep bae mah kunyana dikata sennya nyalanya dikit sial teh polisi atuh hurung kene ngan saya tigentit gitu tah kurang normal cek ini saya tah eta urang teh hayang lulus ieu mah supaya urang cepet ke Cisoka ieu lantaran dulur urang keur kritis urang dibel bae ieu mah demi kelancaran mere lain nyogok sama kos kitu mah sebab lengkap artinya teh lengkap surat aya SIM aya motorna rapi dan lain sebagainya geus ieu tinggal ya silakan tapi tetep bae sen hurung ngan leutik ngentit tetep jangan hayang sogok ku urang nah nu narima nama haram nu merena mah teu eta usul fikih teh datang ka dinya kumaha tadi usul engke ieu mah keur carita bayangan bae lanang aya kos gitu ala kadar ta bayangan jadi engke kaluhur ge macam-macam geus pajak ge aya anu halalan ala kadar eutik masyarakat itu nu narima tetep haram bae nah ieu keur carita bahwa nyana ngomong aing mah teh sieun saya tiga-tiga acan ka poe kiamat
sanajan aing ngadaharan pajak bage teu aing mah teu sieun dah akhirat kiamat kumaha engke bae nah murtad teu sieun ka kiamat puguh nu mantak urang penting tadarruge ka Gusti Allah ceri eta teh sieun jaga engke geus badi kuburan urang ngabayang-bayang geus mangke kitu dihudangkeun baas dikubur kemudian ka masyar engke bakal aya timbangan urang ngabayang-bayang diri urang teh bakal seperti kitu be lamun kabeneran dosa urang anu loba leket ieu timbangan kabelah kenca meureun moal teu urang teh cek malaikat ieu mah neraka bagianana bayangkeun neraka teh seuneu boro-boro engke seuneu geus jutaan tahun kakarak urang di imah urang kapanasan bae ge aya kompor ngegedug-gedug urang geus lumpat kahuruan saeutik bae ge urang geus lumpat kakarak kena rokok saeutik bae ge urang geus lumpat ieu urang ngaberanikeun diri terus maksiat ka Allah kemudian urang teu ngabayangkeun neraka aya omong teh sieun ieu mah ka kiamat teh sieun ieu mah ka neraka murtad tak sing hade masyaallah karim ada anu adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bohong kata ku situ mana ada Allahu akbar Allahu akbar lah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah nu maha agung bohong murtad ngadenge nu azan bohong sia bohong murtad ngabohongkeun kana akbarna Allah masyaallah mun kieu mah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah woi gandeng ente tahu dah murtad ente ngan hampir-hampir guys dah atuh tah loba nu kos kitu mah loba keur ngarobrol buat deh mah teh si budak azan loba teh mah kos kitu mah loba eta berarti kan lain sadar nyana eta teh nu azan teh ngabejaan itu waktu salat sih ulah ngarobrol bae komo keur maksiat mah ulah ngomong atuh enan ngomong buaneng teh budak azan asa dicili aing bae goblok jasa henteu teman teu murtad tapi lamun kieu mah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah bohong sia nah bohong kana hajakan salat eta geus murtad masyaallah jelema resep jasa ka kopi misalna ya kopi woi insyaallah kopi kapal meledug ye cek nyana ku hobi-hobina kana kopi segelas kopi leuwih bagus tibatan ilmu masyaallah kisatun min hadzal kafi min hadzal gafi khairun minal ilmi ya segelas ieu lebih bagus tibatan ilmu atuh murtad sapira kopi urusanana dah atuh sapira kopi jadi cai kieu ka ditu aya ilmu kan masyaallah tapi murtadin loba jasa atawa nyana ngadoa Gusti abdi mah geus teu kuat jasa ieu boga panyakit Gusti dihitung-hitung geus tahunan Gusti lah daripada kieu mah abdi mah maningan paehan bae ku Gusti abdi mah paehan bae Gusti terserah Gusti tah mah abdi mah geus paeh mandek muslim tadi kafir murtad eta ge frustasi keneh kos kitu masyaallah kuduna mai geus muriang gitu alhamdulillah ya dibere cocoba ku lain cocoba beureun keur naon kitu ngadebeakeun dosa alhamdulillah ya mudah-mudahan bae keur carita pendek umurna mudah-mudahan iman kabawa eta nu kuduna makan gitu ieu mah geus teu kuat-kuat ka panyakit cek nyana ngomong gitu Gusti abdi mah paehan bae terserah Gusti rek kafir rek Islam kuliman penting paeh geus teu kuat jasa murtad dari taken kudu maca 2 kalimat syahadat masyaallah
atawa jelas-jelas jelema agamana lain Islam kurang tadi kafirkeun aya nu geus jelas agamana kafir-kafirkeun kurang tadi kafirkeun eta murtad masyaallah masyaallah ada ngomong kieu ya Allah ya Rabbi ieu terus-terusan Gusti ka abdi teh mere coba kamari usaha abdi beak abdi usaha Gusti Maha Uninga bagus bahasa kos kitu nama tapi kan rugi jeung modal-modalna beres tidinya abdi boga ruko kapan kahuruan Gusti ala aya ala kadar jang dahar didinya teh jengjang menopang kahirupan rumah tangga kan kahuruan aju anak abdi panu kahiji maot aju nu bungsu paeh deui Gusti ieu seku terus-terusan si Gusti nah ieu mah mimiti usaha abdi rugi acak-acakan wah beh jeung modal-modalna boga ruko ala kadar warung-warungan kahuruan anak anu panggedena paeh nu bungsu deui bejeuna pangherang mata abdi pangresep mata abdi Gusti paeh deui pamajikan deui muriang ieu deuk dikumahakeun deui abdi Gusti ayo deuk naon deui Gusti ayo selanjutnya deuk naon deui murtad eta ngomong kos kitu itu lah naona menghayu-hayu ke Allah. Eta kos itulah, eta murtad eta bahasa kitu sarua jeung henteu narima kana takdir jeung nasib ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Atawa ya jelema saha-saha jelema nu asup Islam bakal dibere ye lamun ti Konghucu bakal dibere ye motor Scoopy lamun ti budak bakal dibere ye motorna motor nu gede teh naon ngaranna nu gede dasar susah sih mah teu nyaho saya aing ngomongna ya lamun ieu dibere bakalna BMW tah ya lamun Kristen Katolik asup Islam na ieu bakal dibere mobilna mobil BMW deui lamun Yahudi ya asup Islam Yahudi asup Islam ieu dibere Lexus masyaallah atuh aya jelema ti budak asup Islam bere motor Scoopy bere sesuai jeung itu jelema sugih tah pokona nu asup Islam dibere aya ki Zaid di Islam aing hayang teuing tadi mah kafir aju asup Islam meureun aing ge dibere murtad ngahayal kos kitu tolol teh budak mending kieu aturan mah mending padahal mah aing teu kafir ge atuh bere-bere gitu kan teu masalah tah mah atuh tinggal menta beh heuy aing mah teu kafir ieu Islam asli atuh beres sih batak naon entah bedek dibere deuk teu kafir tapi lamun kieu mah aing hayang teuing baheula teh kafir teu aing menjadi Kristen mah kuari asup Islam teu meureun aing dibere mobil BMW murtad dari teh sebuah hayalan tapi ngamurtad gitu masyaallah karim laitani kuntu kafiran fa uslima fa utamalan duh hayang teuing kaula teh kafir aju asup Islam meureun aing ge dibere mobil ta eta kos kitu murtad adawa guru ngaji ngomong kieu ceng di durang teh aya agama hiji aya agama Buddha aya Hindu aya Konghucu aya Kristen aya Katolik aya Protestan aya Islam ngan eta mah Buddha Konghucu Hindu dihijikeun jadi hiji teh mah nah ya Protestan aya Kristen jadi hiji tah kemudian aya Islam nah jadi agama teh loba barang ditilik-tilik ceng geurage ku Aceh nya nah kadeulana bagusan keneh Nasrani jeung Islam mah murtad ngomong kos itu murtad nah kadeulana ku urang barang dipandang bagusan keneh agama Kristen jeung Islam murtad kos itu murtad eta
ngabaguskeun kasalian agama Islam murtad. Namun kumaha kiai semua agama itu bagus. Mun datang kadinya murtad. Namun kieu mah semua agama itu bagus bagi penganut-penganutnya henteu. Henteu teh mah kitu bagi penganut-penganutnya. Jadi ngaranna ditakwil. Namun kieu mah seluruh agama itu bagus. Titik datang kadinya murtad. Ngabaguskeun agama di luar Islam murtad. Tapi dalam gimana seluruh agama itu bagus menurut penganut-penganutnya. Karena saya agama Islam, menurut saya agama yang paling bagus adalah Islam. Menurut Ahok, karena Ahok mah Kristen, dia mah Kristen yang bagus. Menurut Jokowi remeng-remeng saya. Maksudnya nggak tahu dah. Tapi yang jelas dia juga Islam sebab dia suka sholat duha. Wallahu alam zuhur mah. Itu. Nah, itu kan ngomong seluruh agama itu adalah bagus. Titik datang dia murtad, kudu maca 2 kali syahadat. Seluruh agama bagus menurut penganutnya masing-masing. Ya Allah, nu mantak sing hade urang bahasa urang. Seperti Gus Nuril ngomong, seluruh agama itu bagus. Tidak ada yang tidak bagus, sebab ada yang mengikutinya. Menurut yang mengikutinya ya bagus. Tetep urutan tenaon. Nyana ngomong gitu di gereja emang berat. Talingak kurang terperhatikan bahasana. Bahasana apa? Seluruh agama itu bagus, sebab ada yang mengikutinya. Jadi menurut pengikutnya ya bagus. Ya tetap murtad. Bahasa setik melimit tetet nyana ngomong di gereja rame kos di ekpos dan lain sebagainya urang ngadengena kudu nu asli ulah ngadenge ti HP nu sapotong lamun urang ngadenge ti HP sapotong dipotong-potong komo nu ekstrim ujung-ujungna kan ieu mah mengadu domba nu asli coba emang kuat teu boga eta rekaman eta boga sarua sebab beusi nyana bener murtad deuk ditowel ku kula mah sebab nyana adalah sarua jeung urang pendakwah atuh lamun nyana salah kula mah wani Gus Nuril sini kan 4 mata sini duduk situ Jakarta ada cewek enggak sih ada apa sih ya iya maksudnya kalau ada cewek yang cantik kita kawin lagi iya dengan kesehatan naon sih dengan kesehatan boleh itu waktu ngomong di gereja bahasanya ini kula mah sanggup ulah sanggup dah. Tapi barang nggak dengar rekaman asli. Emang kiai nggak dengar rekaman. Naik bus jarah. Aya nu boga rekaman eta. Jadi mah Gus Nuril ya. Diganyakeun ku kula di bus. Emang kiai sok nonton TV siapa sok ngacak goblok. Atuh engge neuleuh cai engge jelema sarua. Dengekeun ku kula. Aya nyana susut. Aya rekamanana. Dengekeun ku asli tanu asli. Oh atuh henteu murtad bahasana. Seluruh agama itu bagus sebab ada yang mengikutinya. Jadi menurut pengikutnya ya bagus. Gus Nuril bari lalagaan. Teu murtad teu naon. Namun kieu seluruh agama itu bagus. Titik. Sudah. Eta teu bagus. Supaya kitu kudu maca 2 kalimat syahadat mentak sing hade sautak setik ieu sing hade bahasa teh nah ieulah perhatikeun mantak dibulak-balik jang modal diri urang asupkeun pelakeun ka jero hate tanam ulah sembarangan orang ngomong besi hanas urang suraseri di akhirat ayat dokumen urang diangsongkeun ku malaikat naudzubillah min zalik lamun sampai dokumen urang ke diangsongkeun kemudian urang tergelincir tina ucapan lah hanas ngomong teu sabaraha hanas urang kaluar tina Islam mentak jaddidu imanakum bila ilaha illallah ge sering-sering maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah baca la ilaha illallah muhammadur rasulullah geus beres halala muharraman wallahu a'lam